sadayana patepang deui sareng simkuring Salagrecia Pandiangan dina Warta Sunda Indonesia Maju. Anu nyajikeun informasi aktual sareng faktual 23 November 2020 hiji. Bendungan Karaloe akhirnya diresmikan Bapak Joko Widodo di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa, kaping 23 November 2020 hiji. Diharapkan diwangunna bendungan ieu dapat mangsihan manfaat kanggo para patani pikeun panen padi sareng palawija. Pamirsa, ieu salengkepna. Presiden Joko Widodo ngaresmikeun Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa, 23 November 2020 hiji. Bendungan ieu tiasa ngairan lahan pertanian saluas 7.000 hektar di Kabupaten Jeneponto. Menurut Jokowi, bendungan ieu miboga manfaat anu gede kanggo lahan pertanian. Patani anu awalna manen padi sareng palawija sakali sataun, janten bisa panen 2 kali padi jeung palawija sakali. Pak Jokowi nyarita tahun 2018 silam aya peristiwa banjir anu gede di Jeneponto. Diwangunna bendungan ieu bisa ngurangan banjir. Bendungan ieu oge mangrupa salah sahiji proyek strategis nasional anu tuntas diwangun tahun 2020 hiji. Ya, setelah saya melihat bendungan di Kabupaten Goa itu Bendungan Karaloe sangat kami petani sangat menyambut dengan baik positif karena terus terang bahwa selama ini kan kita khususnya di Jeneponto kekurangan air irigasi. Nah, setelah terjadinya bendungan ini maka kami dari masyarakat Jeneponto sangat berbangga bahwa sudah bisa berkecukupan air, bisa berlebihan air dengan adanya bendungan ini. Yang jelas harapan saya ini dengan adanya bendungan ini dan juga Bapak Presiden pada hari ini mudah-mudahan petani di Kabupaten Jeneponto pada khususnya pada umumnya di Kabupaten Goa ini yang dialir dengan bendungan ini masyarakat bisa meningkat sejahtera dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya bendungan ini semua masyarakat petani di Kabupaten Jeneponto tidak ada merasa kekurangan lagi. Dan alhamdulillah kami selaku petani sangat mengharapkan bahwa mudah-mudahan adanya Kilara Karaloe ini supaya hasil produksi pertanian semakin meningkat. Dari awalnya dari 1 ton atau 2 ton, mudah-mudahan adanya bendungan Karaloe bisa meningkat sampai paling tidak 7 ton atau 8 ton lah. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Hatur nuhun, simkuring Salagrecia Pandiangan munggaran amit mundur. Wilujeng tepang deui dinu waktos anu kapayun.